POP diserang ras terkuat di bumi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Godeg Sayur Bang Ewok. Deg di mari ada Mang Godeg, jangan lari, guys. Ampura 2 poe kamari maka Kang jarang update, guys. Kusabab 2 poe kamari kakang babak belur dikeroyok ku ibu-ibu leuseuh, guys. Nu ayeuna tinggal aya leuseuh na ngagoyey. Alhamdulillah langganan nu ti mana-mana nyararampe. Anu ti leuwih liangna sadeng, paku, kalong, hambaro, liud, saranten, sadeng pasar, cigudeg, kompa, sareng ti ciguha, tinanggung, parabakti, pabangbon, di bojong, karehkel dan sekitarnya, pokoknya mah teu diwiji-wiji. Hatur nuhun kasadayana pelanggan setia Bang Ewok Sayur. Mudah-mudahan paranjang umur, sehat selalu, murah rezeki, sing didugikeun deui umur ka sasi Sawal. Amin amin ya robbal alamin. Nyuhunkeun diri hapunten bilih aya kalepatan, kasalahan, boh di abina dipun apa dirai sareng tinu damel, nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Da kusabab enjing teh bade mulai sigananya saum, sigana mah jadi enjing saum. Nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan sareng kahilapan. Kituna oge para langganan saya dayana bebas teu aya urusan nanaon. Mudah-mudahan kin tiasa tepang deui dikeroyok kieu teh poean pepencitan nya masar bade lobaran kin. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana paranjang umur, babari milik, tur seueur, halal oge keur bekal ibadahna. Amin amin ya robbal alamin. Segitu aja, guys, ya laporan ti pusat mah. Kin kembali lagi di gelombang dan channel yang sama di video selanjutnya. See you, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.